sabab memeh mulai menyan geningan san pagi jeung menyan san tahun ka jelema teh pagi we jeung menyan jeung seuneu pa redu a'udzubillahi minasyaitonir hasil teh kaluhur sugan aya hasil bus tergelkan ya ya atuh kitu ayo ujug-ujug beda oh tinggal hadisnya kadek jelema kitu geura salahna naon kunaon atuh teu diteruskeun kana hakikatna kapan setiap aya syariat aya hakikat tarekat jeung marifat haituna iman tauhid marifat Islam sok kana islamkeun geura arahkeun kumaha ieu bisa di negara astina bakawaluya tapi kulitu malan ku uteuk jelema numpang kolotna dimimiti pamimpin pejabat kabeh nepi ka lurah nepi ka rakyatna tek make pola pikir cara semar artina kudu geus dewasa kudu geus karorot lain pola hirup sederhana teh pake cara semar kitu ari semar teh jelema DPDP handap asor sopan santun ramah tamah mun kabeh pamimpin geus kitu rakyat geus kitu aman negara oh eta atuh itu mah mikiranana sakitu maneh deui can tamat jadi ribut meni asa pang benerna aing eta ngomong aya we nu leuwih teu ieu tah kuasa pang bener nanti teu sombong maneh hartina nempak dada ayeuna kumaha hari katina kaula teh jihad we lain tepat tuh sabab aya nu leuwih rongkah nyata merangan hawa nafsu nu kabungkul ku dadana sewang-sewangan bukan jihad dan main nya jeung serikeun nu kitu jihad mah jeung peureuh kecuali lamun itu nyerang ka urang kudu pinas si agama bari nyerang ka karana istina eleh lagi jihad teh aya urang neutreuh mun urang nyerang ka itu urang kawa saudara kojor lain jihad mata kuaing mah disengserikeun kitu teh otakna didatur jaga gedena mah hayang kapuji gede tangkurah sekolot baheula lamun lodong ditakong lentrung eta kosong tapi nu ngabekok beusi lumatak kolot baheula antara cekcok jeung pewe nganukur sumuhun daun lumatak pararati tamatu kadirina teu motah ari ayeuna geuning jiga nu boga agama nu panghalus sapertengkang di kabatuh teh nyengket-nyengket ngomong esek-esekkeun batur meuning saksian grafik nu kitu sakaratna grafik katohian ge jadi pola pikir secara semar nguteukna teh cara semar da semar mah jelema nu geus tahan banting diciduhan ku batur keur leumpang nah da sugan galawati sawiyo da teu poha semarna dareh we beungeutna bodas ngagamarkeun ai beungeut teh gamaran hate nyerenge we semar mengesok ngagamarkeun lamun jelema amis budi teh hatena bersih
kecuali lamun kamu kelasnya semua gitu awakna itu tinggali gerepek mangu teh kumaha ai geus asak teh pan hideung pan di jero mah bodas jeung ai mangu tara ngabohong lamun cufat ngabejaan 4 atau 5 di jero na ge 5 tapi kamu mah apes menakan mangu bohong katipu kumaha nya cufat nama 7 hari dibuka teh buruk burukna buruk sama bodor lain ahli namanya mah laras menawi teh yang pada sili kuncung nu jadi buuk bodas dina masakan kalingkung kubu hideung jumlah nu bodasna teh 360 lamar 360 lamar nah tak aya oge nyarita ke 88 eta kene anggar salapane 3 genep pan salapan oh iya ai 88 salapan kene salapan deui angka salapan teh saja bina ti eta nafsuna gitu amarah buah lawama sawiyah mulhama mutmainah rodiyah mardiyah kamilah najibna dina baliyah jeung nuruniyah di 10 mawujud tunggal ayat Quran sabaraha ayat cenah mah 6.660 ayat sabariji genepna 4 kali genep 24 sabarajul 30 24 jeung 30 54 ai 5 jeung 4 salapan bulan balik eta Rasul Allah dina audensi ka pangeran di langit ka-7 ka Sidratul Muntaha aras sabaraha balikan salapan tuh ai 6.660 ayatnya disingkat jadi Fatihah Al-Fatihah disebut Ummul Quran tungtung nain ayat salapan kumaha alhamdulillah tahun pakai bismillah alhamdulillahirabbil alamin hiji arrahmanirrahim malik yaumiddin ya kana boleh ngastain idina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin amin kasalapan ka-10 nu maca disingkat deui Al-Fatihah teh jadi surat Al-Basmalah nyaeta bismillahirrahmanirrahim eta teh aya 80 kata 80 ngang contohna sok itu sok bis mi la i ro man ni ro i ka-10 kumaca begitu panggil monyet siapa kana dunya wae nyona dula aing bati baheula aya geura mantap ke akhirat luar biasa aya deui ka jero sajabat eta aya kumaha bismillahirrahmanirrahim disingkat jadi 3 naon ba sin mim
nyata tina bismi basir min daripada teh bari baruya hartosna nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun sirna sir sastra atoya hartosna nu nulungan jeung nu ditulungan mimna nutil atoya hartosna nu mere jeung nu dibere maksudna kana naon eta nyaeta pikeun nyampurnakeun ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid bisi lindung tina eta dijawab bismillah teh kumaha wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid teh urang beung jeung beungna masih keneh aya antara tapi urang jeung anjeunna geus antarana deui tadi buktikeun kudu bieu umutil atoya teh nu mere jeung nu dibere semua jauh kumaha karena sok eta leungeun mere kejo para sungut nyatu minangka hop leungeun kana sangu tuluy am saha nu mere leungeun nu dibere sungut leungeun saha leungeun kaula sungut kaula nu meunah saha kaula nu ngarasakeun kaula saha kaula teh jauh teu nu nitah sia nu ngarasakeun sia nu maraban sia nu jag-jag sia nya tah nu matang lamun neungeul batur teh pikir heula teungeul heula di sorangan pasti lamun sorangan nyeri batur teh nyeri nu matak pula mandang hati di batur cing sarua manang kana di urang ayeuna sastra apa yang nulungan jeung ditulungan geus sok gegaro di mana ateul saata nulungan leungeun ditulungan sirah nu ateul ngeunah anu rasakeunana kaula saha kaula teh nya karasa usaha eta usih nu anjeunna balik nu anjeunna gering nu anjeunna hirup nu anjeunna naon lakueun sia aduh nepi ka koredas eueuh naon-naon geuning urang mah nu mata teu daya teu upaya sagala nu anjeunna mana ampun sia nu mata dina surat ar-rahman nikmat kami nu mana nu rek dibarahongkeun ku mararane ai pete ayeuna umaku dume geus bisa maca Quran hadis mun disombong ya nepak dada kadang-kadang agama dipake kenok ujung-ujungna naon sih naon neangan porsi si horeng bohong mun dicaritakeun ku maneh kamu plase aduh ya itu cek aing oge ampun Gusti eueuh naon-naon geuning hirup teh tah gagasan anjeunna sia kebagian naon nya tong di aku tuh gitu Kemudian balik ke Semar tadi, Semar pada lempangna kitu tah. Salengka, dua lengka, tilu lengka, uleng, rep, salengka, dua lengka, tilu lengka, uleng, rep. Naon maksudna teh? Tekad, ucap, lampah. Nugas ke halaman teh buah batur nyeriun hati luas Semar pada terakhir tadi hampura usaha jalan kamuda hampura ucu biar teh kadupa kuat coba tuh ya gitu jadi Semar mah ibadah saya ayat tapakan tapi kurang masuk tapakan bukan
oh iya jadi tapak sholat naon tarang heran wow jawaban budak naon tapak sholat teh di mana urang daek sholat teh kudu aya tapakan naon sopan santun ramah tamah kasasama oh tapakna teh kasaluhureun ngahormat kasasama ngahargaan kahasanapeun ngajeng nyaeta ngabutikeun tina alhamdulillah artina alhamdulillah teh sadayana puji kagungan Allah margi alif lamna di dinya alif lam li jinsi keteranganana jinsun kuliyun takahu afrodun kasirun jadi jenis siji ngurung kasakabeh lumatak sakabeh teh sadayana puji kagungan Allah setiap sadayana eueuh nu disesakeun nu beunghar nu miskin cacah menak pakat kuring aki-aki nini-nini budak kolot tatangga kabeh lain hinaeun tapi pujieun hungkul sabab eta kagungan Allah sakitu saeta nu ngurus sadaya alam teh geura kaurus balikeun ku urang sadayana benci kagungan Allah nu ngarusak sadaya alam saatan ngarusak teh benci coba lamun dipuji dihormat nu kumaha tawon ka bangsa puji kumaha aduh biasaan eta maling muga-muga we sin enggal insya dar urang ngadoa ulah dipikageun atawa nu masang nu keur judi rei hate teh geuleuh geurinya nya kageuleuhna nu nyelakakeun mah oh eta kumaha lamun urang joko teh naonna sia judi haram teh setan moal teu gemek sia beungeut eta ceuk kitu teh nah duit-duit aing sia juri nu masang aing tuh antap tepikeun ieu agama kadengieun tur karasa meureun digugu henteu teu naon da keur manehna sabab cilaka jeung salamat jalma teh gumantung kana amal perbuatanna tuh lamun geus kitu nu mata kudu kolot di negara astina teh ti mimiti raja tapi karajaan teh kudu geus dewasa pamikiranna kumaha upami nagara teh ayeuna mah pingpin ku monyet apa daya da eukeur nya eukeur kumaha eukeur aya teh monyet tungkul teh gagasa duit rakyat duit negara jadi harapanna terus nya sidik-sidik ka monyet begitu teh gara poe oh nya tong dianggap jelema malah di mana maot teh gitu disebut maot modar gitu si anu yuk pejabat anu yuk maotna anu pangkatna atuh lah tong disebut maot ai tadina daya korupsi mah naon kejar aku jagoan ka si Sumanto nu kitu hakat teh tadina ya itu iya kaulah teh bade maguron we sakantengan keke pikir heula dedengean teh maguron kaulah moal eta murid nah kumaha lamun eyang kabeneran geramak tuluy mapatahan ka hideung tuluy salahna digugu akhirna anjeun bakal tuturut muling ka abah kaya eta akibatna ngamuridkeun kumaha lamun taklid maneh kumaha ceuk mama
Tajuk mama gitu, jadi mana agama teh agama tu turut nuning deh apa di bawah ku garong di cilikeun. Kumaha tuh cing mandiri, emongkeun jati diri, emongkeun kapribadian, cing era ku tarasi bagus nemongkeun ciri-ciri na tarasi bau grabe konsekuen banget. Coba mulai tarasi sengit beli moal dan resep teh ku bau mah nu batak sakur nu bau payung beuteuy jengkol iya caca menak pangkat kuring ka raja-raja buktiun da batak sarara itu turunan tina tarasi. Tarasi lawan yang cing dari ilmu eta sesaurah teh tarasieunan. Nu matak maneh teh lamun jadi pamimpin ulah pamimpin borangan teh sieun kumaha sieun teu dahar sieun teu make sieun teu beunghar sieun teu boga mobil sieun teu boga imah akhirna bakal ngahalalkeun kana sagurupa cara. Aduh hebat ilmu iya mas santren mas sabaraha tahunan leres iya jadi kudu semar kuteukna pola pikir cara semar paket di pamimpinan baru kitu coba pola hidup sederhana. Tadi urang teh sabenerna teh geus leungiteun budaya. Kolot baheula mah tong borong mah jeung sopan ka jelema pare werek dialah acan aya menyan mah tarajang juga. Maka jeung aya rujakan. Bubur beureum, bubur bodas, bubur usutan ongkong. Rujakan teh rujak kalapa, rujak roti. Eta teh naon maksudna? Lamun can kaharti oman ulah waka nyareka batu. Urang oge lamun can ngarti ulah kitu deui. Nya hatina tuturut muning teh. Kumaha aya rujakan teh nya eta manunggalkeun hiji perkara tina hiji perkara. Ngamuarana dina rasa kurang badag nama seperti cekolot baheula rek sidakap sinebut tunggal mateni pemahaman catur dia catur opat dia angen-angen sir budi cipta rasa ka eta teh narujak ngahijikeun hartina tina ngahijikeun ka sarupa pasoalan jadi we disebutna teh sambal cengek, tarasi, uyah, gula, tomat, bawang bodas, beureum digalai disebutna geus lain cengek deui tapi diganti eta kabeh nu manunggal teh disebutna sambal. Sabab ngamuarana dina rasa. Ya, nah itu dina rasa di mana geus karasa rumasa syukur. Eta si kopi pahit, cing pahit, daging pahang tulang. Tak geus ngarti kitu makeun bae rujakeun oge menyan oge dekul we asa takut jeung bismillah sabab memeh meuleuh menyan geuningan can panggih jeung menyan asa takut ka jelema teh panggih we jeung menyan jeung seuneu redu a'udzubillahi minasyaitonir
hasilnya teh kaluhur sugan aya hasil bus tergelkan. Ya, ya, atuh gitu. Ayo ujung-ujung bina. Oh, tidak hadisnya. Kadek jelma kijung gerak. Aya wanda kabejaan teu deui. Aya wad pinter. Kapan bid'ah teteh aya? Kulu bid'atin dolalatun pinar. Kulu didinya sakabe bid'ah teh dolalat. Pinar kaituna pinarakan bener. Nu kumaha? Nyata nu belum menyan. Eta mah sakelompok atuh paling-paling sakampungeun kurung batok maneh teh. Nah, da agama mah universal. Dunia akhirat kabeh pan kulu dirinya pas sakabeh nya sakabeh sadunya ieu lamun ngaluwihan kana hiji perkara jeung murangan kana hiji perkara nu geus ditangtukeun eta bid'ah. Ngaluwihan kana hiji perkara nu ditangtukeun kumaha aya nu ditangtukeun ka maneh perkara teh naon hak manusia nyahan gendekan ulasan asihan sabab jadi tuna tadi cek yang oge nafsuna mutmainah rodiyah madiyah jeung kamilah jadi tuna sidik taple ka mana patona tak dina hate aya ngewa pangaluwihan nah diluwihan ku ngewa tuh nya paeta nu pinarakaeun mah amarah anak kapan eta nu nyilakakeun mah oh nya pasakabe kumaha lamun anu meuleuh menyanten niatna beda kapan innamal amalu biniat kumaha lamun niatna karena Allah dalam lain lihat karena Allah mata menyantai lain di belum digayem oh nya kenbae eta teh menyantai di belum hartina nuna perkara kudu dina tempatna hartina teh ai geus ngarti kitu mah kenbae teh belum menyantai mau mata neraka lamun aya jeung tibatan aya ngabalaan di imah belum kalayang bisi di eta sawah aya bangke mending mulai menyan jeung ngamu bangke komo lamun di dulu baca lemah mah grepek belum menyan nah sabab jelema teh rupa-rupa nu datang teh nu panyakit batuk beungah nu TBC tak ku ngambeur menyan mah kasaring teh moal tepak kumaha mun niatna kitu geus diharamkeun kurang mah jadi tibalik ka urang kanu ngewa salahna cing jadi akhlak sabab Rasul pernah diayakeun ku Allah teh pikeun jadi contoh akhlakul karimah teh nya itu ya tak lamun di negara di sekarang itu jelema grepek aman moal pasea moal saling ajeunnan teh sabab ngabuktikeun ayat alhamdulillah teh sadayana puji kagungan Allah laras nuhun ya moal wangsul kalau bade ngicilik we nuturkeun ulah singit karena kewajiban kabungan garwa gaduh kabungan putra gaduh kaulah anak bojo gaduh tak urus tak anu bieu teh tepakeun ka anak jeung pamajikan sakitu we heula amalkeun gerejing upami kaulah hayang penakri jeung eyang di mana anjeun inget ka eyang maneh pasti panggil kitu salah teu ceuli eyang nah abad geus kareka bayeuna marupana lain kamera kemudian dahulu dan teh nya
sok dina bayangan rupana ieu masalah nu matak dina keterangan awal dini ma'rifatullah ta'ala awal-awal manusia teh ibadah ka Allah teh kudu nyaho heula ayeuna panggih heula jeung eyang teh di mana ingat panggih asli moal katipu teh di mana aya dina bayangan monyet hideung lain anoman mah kitu atau nah ieu monyet teh buluan lain sama tukang rebah ayo belanja si kuning kene ya sakit tu jalu hampura kami kaulah padewang susahina di negara balikeun deui ka agama leuwih hade jempe sabab jempe oge ibadah jeung tibatan cekcok di pasean jini sakitu moal